urang masih keneh ngabahas tentang kurban. Hukumna sunnah muakkadah kecuali dinazarkeun. Kedua, peraturan hewan nusah dipakai kurbanna tertentu. Sapi, kuning, onta, domba. Urusan umur-umurna geus dijelaskeun. Sapi genep tahun memasuki genep. Domba atau sapi enon onta memasuki 6 tahun, sapi 2 tahun katilu. Gitu keneh munding 2 tahun katilu. Embe Jawa, embe gunung 2 tahun katilu. Embe gembel domba eta 1 tahun kadua. Urusan hewanna rek cewek erek cowok termasuk anu dikebiri bajir boleh pakai kurban. Keutamaanna kamari tetap onta, tingkat kedua sapi, katilu domba, kaopat embegu. Tetapi lamun teh mah dirinci masih utamaan keneh domba. Gitulah seputar permasalahan kurban nuku urang geus kaliwat. Kuari syarat nah hewan kurban nusah dipakai kurban. Syaratuha syarat hewan kurban anu mencukupi karena perintah Allah eta salamatun min aibin yankusulahman, kudu salamat tina cacat nungurangan kana dagingna. Jadi lantaran kurban mah fokus zahirna daging geus atuh dijadikeun syarat ulah aya kacacadan anu bakal ngurangan kana daging. Jadi kudu anu bagus ya, ulah aya do cacat anu bakal ngurangan daging. Gisatu tafrianana fala tujziu ajfa'u, maka teh cukup jagsara hewan nu dipake kurbanna ajfa kuru. Atuh boro-boro embe korban urang boga pamajikan kuru ge. Atuh sia hehem segala. Nyekel luhur tulang, nyekel tengah tulang, nyekel handap tulang. Atuh du kuru mah kuru ngaranna. Ya, tah jadi ieu kuduna ulah embe nu kuru, ulah domba kuru,
ulah sapi kuru ulah munding kuru fala tujzi teu cukup teh teu cukup ngalaksanakeun korban make domba anungan sakadar tulang doang sebab engke lamun dipencit jelema nu ngahadiranana ge geus hawa tuh ya capek gawe teu kapake cek kana ye hanas ngeset cek kana dagingna beak kabeh kabawa ku kulit sedangkan kulitnya dibawa ku tukang mencit bloon tah ulah nu kuru ya Allah lamun urang ningali jelema nu deuk ka Allah mah kadang-kadang kasaliru sebab nu jelema deuk ka Allah mah carang nu lalintuh kuru deuk ka Allah lamun deuk ka dunya karak lintuh sebab ai ka Allah mah diperlukeun teh rohna ari dunia mah diperlukeun teh tanagana urang rek kitu naon ngaranna narima karyawan kabeneran meulahan kayu tukang ragaji prak neuleuh awakna kuru asana datang ka kiamat moal anggeus pagawean tah doa macur maksudna deuk ka dunya mah perlu na awak tapi deuk ka Allah mah perlu na roh geus teu perlu dahar teu perlu nginum deuk ka Allah deuk ka Allah cenah teu perlu dahar teu perlu ini teh kaharti atuh sia teu moal kaharti sih ngaji da geus saminggu sakali hayang kaharti ngaji saminggu sakali geus asa pangajina beh budak pang blon-blon aja jelema eta saminggu sakali we geus asa pangajina beh ya Allah lumayan tapi sakitu lumayan daripada henteu maksudnya ka Allah dayaun ka Allah perjalanan khusus make perjalanan suluk besok diomong-omong kurang riyadhah tafakur muraqabah tah eta teu memerlukeun dunia nu kosit hiji bae roh akal bahkan akal tinggal ai kos urang ai ngomong mah deuk ka Allah ngomong mah deuk ka Allah prak-prakanana mah diintip ku urang tahajud tilok duha tilok masyaallah diondang kudu dibayar eta kan lain ka Allah tah baru kita mah perlu tenaga nu kitu mah tetep tah iya nya hiji kudu nu salamatina cacat nu bakal ngurangan si cacat teh kana daging ulah aya cacat nu bakal ngurangan daging maka kapreanana atuh teh nyukupan korban nu kuru nomor kadua teu cukup korban hewan anu majnun anu stres meureun domba teh ngadenge di Indonesia khususna umumna di dunia teh ayeuna teh keur aya corona jadi meureun aya covid nya ge ngobrol jeung baturna beuh sia sing hade kuari mah aya panyakit corona
aya COVID-19 dah jadi lagi ngobrol jeung batur nariweuh jeung urangnya ye waduh barang aya corona obrol stres jadi domba ge milu stres edan loh cenah kieu mah sok macem-macem ih siapa di bejaan sok karare pos kumaha cenah ari embe adawa domba anu stres kos kumaha di bejaan Ari domba atau hewan anu stres teh wahya lati taduru fil mar'a wa la tara ila qalilan domba anu stres teh domba anu di mana dibawa ke tempat panganggonan teh manehanana matara daeknya tuanmu terbaik muter bae dinanya tuanana saeutik di paraban kuno bogana tetep ngabaget didaekeun muter bae eta nu kitu ngaranna domba stres geus atuh kulantaran jana muter bae teu daeknya tuan otomatis sapoe dua poe seminggu 2 minggu kuru keneh kuru pas manusia ge sarua bae jelema nu kaedanan ku awewe stres sarua nyileuk matana teh teu bisa dipereumkeun nu kadeuleu teh irung sarwiti bibir sarwiti eta hunungna nu aya di handapeun bibir teh anu kuaring mah ngagedean hunungna segede polecak bade teuing goblok aduh stres aya dongeng Majnun Laila urang lamun ngaji Ukudul Juman aya siiran ditungtungna eta teh nyaritakeun Majnun Laila sabet eta padahal mah carita wali awalna mah bener awalna mah manehanana teh kapanggih jeung Siti Laila barang ditingali teh Siti Laila teh eueuh cawadeun caknyana didele irungna mancung matana masyaallah bulu matana sakitu bentikna gadona endog sapotong ya Allah didele cangkengna leungik biola Masya Allah bitisna buah jantung panai nu di masih ama bitisna buah nangka ya Allah kadedelekeun ka Siti Laila aduh berang peting inget Laila akhirnya terus kubanehna di deketan kau beneran Siti Laila teh deui kosong can aya muatan atuh pada cinta begitu diutarakeun I love you aduh atuh Siti Laila ge sarua pada cinta sarua Siti Laila mabok atuh sila laki-laki maaf eueuh anu dipake bahasa iwati Laila eueuh anu dibabaca iwati Laila waduh boga roti jang Siti Laila boga cau jang Siti Laila boga duit jang Siti Laila berang jeung peting waktu teh pake Laila edan kacaritakeun ka babaturanna si eta teh mabok Siti Laila atuh hareraneun ka bage kos kumaha si Laila teh make jeung dipake ka edan kitu tah ditempo jasa kitu bae cek babaturanana laporan ka babaturan nu sajen
blon si eta mah jasa kitu bae paris si Laila cok nyada cenah geulis-geulis dia tanya sia inget teu masa-masa baheula keur jeung urang mondok geus naon sia nanyakeun mondok lain sia teh make jeung kaedanan ka Siti Laila naon deuleuanana deuleueunana naon make jeung dibeakeun waktu kabeh jang Laila boga naon jang Laila sagala rupa jang Laila bahkan awak sia diwakafkeun jang Laila bah budak haramat sia tah jacak aing masjid Laila mah loba kene tandinganana jatuh gelis-gelis teh seri began diomongan ku kabehan ge ulah datang ka stres kitu atuh naon coba deuleueunana jeung naon atuh leuwihna dibandingkeun jeung awe-awe saja loba kene nu punjul leuwih punjul ti patanta kus nya make jeung popoharaan kitu datang ka berani bebeakan demi Laila waktu siapa beak pakai Laila segala rupa ieu naon atuh sia mau moal ka harti sebab sia lain aing sia ge lamun jadi aing mah beureunan deuleuh Siti Laila ge kaedanan kulantaran sia lain aing atuh sabodo sia bau mantep ta jawaban ta eta jawaban hebat itu sia lain aing geus atuh moal hebat ka jeung kumaha kulantaran aing bogo ka Siti Laila urusan aing atuh sia ka aing nyacat segala atuh lain aing geus aing kaedanan ka Siti Laila eta urusan aing ku sebab sia lain aing atuh moal edan sia mah ka ditu sia nyingkir eta bahasa wali kabelah dia dalam lantarannya nama santren haju mikir manehanana kapanggih dina impian jeung guruna cek guruna teh waktu maneh teh mabok Laila coba diputerkeun ku ari mah mabok teh ka Allahkeun tuh kapanggih jeung guruna mata guru mursyid mah nalingakeun bae nyana hudang nyana hees di mana bae tetep bae disorot teh ku guru wah murid aing ngakal ye kunaon jadi mengkol uluh guari pikiranana jadi kabujal Siti Laila naonan lain kabujal maksudna handapeun bujalna aing teu wasa ngomongna tah hudangnya na mikir ya Allah ya Rabb salah berarti aing sabaraha tahun aing ieu Majnun Laila 10 tahun lain waktu anu saeut alhamdulillah ka guru Gusti nyaaheun pisan guru nuhun guru ditegur abdi ku gimpi puterkeun ku nyana balikeun tina cinta ka Laila ku ari cinta ka Allah bebeakan di cintana ka Allah sakumaha cinta ka Siti Laila boga harta jang Allah boga pikiran jang Allah boga dunia jang Allah waktu 24 jam per hari dipake ka Allah kabeh edan Allah kuari babaturanana kuari nganasehatan deui aing heran ka sia edanan deui kamari sia edan Siti Laila kuari Laila ku sia geus diputuskeun kuari edan stres bebeneran sia segala rupa jang Allah kabeh dibeakeun jang Allah atuh teh mah bebeakan ku terus edan teh ngaranna ulah kitu-kitu teuing atuh jadi jelema mah aya waktu-waktuna sebab kabeh ge aya hak-hakna mata boga hak aya hees cili boga hak aya dideuk-deuk aya istirahat irung aya hakna sungut aya hakna sagala rupa ge awak kudu diistirahatkeun sia kabeh dibeakeun pake ka Allah kabeh edan sia mah ulah kitu-kitu teuing sarua jawabanana atuh sia lain aing lamun sia jadi aing atuh sarua sia ge cinta ka Allah kulantaran sia mah sia cintana ka yayasan cintana ka bupati sia mah cintana lain aing sia mah aing leupas kitu Allah urusan aing bae jeung Allah sia mah disungang singgung gitu atuh wal karti sebab ayu cintana ka Allah nu mentek cinta ka Allah popoharaan ku naon
lantaran aing mages kadeule Allah teh kumaha teh aing teh pencipta langit pencipta bumi geus kadeule kumaha teh aing teh Gusti Allah teh anu nyieun aing ti eueuh ka aya nu ngurusan aing nu ngarizkian aing geus kadeule Gusti Allah teh kumaha teh aing sagala rupana teh aing mah teu daya teu upaya hingga ikhtiar ge eueuh aing mah boro-boro nanaon aing leumpang ge lainang aing dileumpangkeun ku Gusti Allah denge aing teh lainang aing ngadengekeun Allah deuleu aing teh lainang aing didelekeun ku Allah atuh aing mah ieu mah ibarat langlayangan bae keur dikenyet-kenyetkeun ku Gusti Allah endeu kumaha teh ingetna ka Gusti Allah aing tah mabur ya geus ngobrol jeung aing sia mah bangsa pendopoan kos kitu teh geus ka ditu bae sabaraha diberena ya Allah ya Rabb mal harti badak seseorang boga keberhasilan teliti aya naon sih pasti aya nu berbeda moal kaharti kajen buku mah mun dibejakeun nu aslina pisan urang ngabirigi di gajen buku bahagia sebab tadi teh sia mah lain aing mun sia jadi aing sarua sia ge cinta ka Allah tuh aing ge lain sia mun aing jadi sia tuh aing ge boga yayasan ku ari menerima murid baru sabaraha deut kana tahu masalah jana-jana urang-urang tah moal kaharti edan teh ya lantaran boga pemikiran tersendiri. Ieu ge sarua domba teh keur ngarobrol bae nya jeung bangsa domba deui ngurusan permasalahan obrolan-obrolan corona. Geus atuh nanya ge bingung cek domba teh cenah di nagara teh duit teh loba tapi beak gaji-gaji ge bahkan dikurangan-kurangan. Bahkan harga minyak teu diturunkeun demi untuk membiayai corona. Domba ngobrol kos kitu. Wah rada domba nyahoan jasa goblok. Bahkan domba ge bingung deui gara-gara corona teh rancangan undang-undang HIP teh hendak diayakeun di bae tah domba pohara profesor beureum mah dombana. Untung domba teh nyadar meureun aya penggede di ditu teh mah nyadek ngarobah undang-undang tina Pancasila jadi Trisila kana jadi Ekasila teu kaharti aing mah ieu di negara Indonesia nu sakieu mahmurna anu sakieu poharana ieu di negara Indonesia teh deuk kurang kumaha deui hayang naon aya di Indonesia tapi geuning dek diacak-acak Bhinneka Tunggal Ika NKRI anu didengung-dengungkeun teh ieu teh kok jadi paberencai kos ieu eta domba ngobrol kos kitu stres dong. Ya Allah ya Rabbi pinteran embe jeung si eta embe jeung si eta pinteran embe mah geus datang kadinya pemikiran si eta mah utek-utekan kitu we. Domba pinter si eta mah teu jauh we ti karun goni poare be geus be sia mulai teruskan dongeng eta wah geus antepkeun geus sia stres bugung geus teh kena aya stres nah kabeneran domba lantaran pemikiran rancangan undang-undang HIP di samping eta corona padahal hubungan antara corona jeung rancangan undang-undang stres kuari muter bae teu daek barang hakan muter bae teu daek nyata di paraban ge teu daekeun kuru sah pake korban fala tujzi'u majnunatun teu sah teu nyukupan domba me termasuk sapi anu stres anu edan teu cukup komo urang boga pamajikan stres. Emang aya pamajikan stres? Pamajikan stres teh lain sakadar stres biasa-biasa diajak ngobrol mah normal tapi ngajina lain dek ngajinya nama ngadegetan tukang baju stres
eta nu kos kitu ngaranna pamajikan stres di tempat ngaji balanja keneh bae orang pamajikan sia stres. Ya Allah ya Rabb babari orang yang anu stres mah bala teu jijiu nya nu kuru nu edan teu cukup pake korban nah nyaho kan urang luarin kumaha cenah kiai lamun aya ka kiai mawa embe jelema embe na kuru tarima tau tarima ulah datang ka teu ditarima cenah teu cukup kajeun pake jajabur ulah datang ka teu ditarima hayo bae tabak kiai na rampus cenah meureun siapa ganjaran tetap menang ganjaran bangan terjadi korban nanti bala tu jizium matu badi uzunin tecukup hewan nundek dipake korban kebenaran hewan teh celina sumpung celina pegat celian ima total celina eueuh atawa sabelah atawa sapotong celina eueuh sapotong cukup ya Allah ya Rabb sebab celi eta kan ngeunah di daharna celi teh ngeunah di daharna mentak lamun aya jelema saliwang tah saliwang bere celi me saliwang teh jelema teh kos nu ngadengekeun tapi henteu. Aya contona ge. Bere ceuli embe. Saliwang teh kos kitu teh garana. Cirina tas ngaji tanya, naon nu dibahas? Wallahu a'lam. Eta saliwang nu kos kitu garana. Ya Allah. Gade, awas ya. Di hadapan orang bulan haji teu cukup hewan nu dipake korban teh maktu atuh badi uhunin eueuh celian sumpung celina pegat celina atawa badi uhunin saware saware mah meureun saeutik celina sakieu setengahna eueuh atau saparapatna eueuh teu cukup ulah sebab ceuli teh ya eta teh bagian daripada daging nu sok didahar. Ancik tadi ge kudu salamatun min aibin yanqusulahman salamat tina cacat nu ngurangan kana daging termasuk eueuh celian teh kurang dagingna. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Jadi wajatu arajin jeung teu cukup deui korban hewana teh pinclang tuh embena dombana sapina pinclang teu cukup pake korban kudu mulus ulah aya pinclang tisah atau cukup hewan dipakai korban hewan pinclang ijlangna batama dibawa ku manehanana kadinya jadi turunkeun dina mobil aya nurunkeunana teu lalaunan ngagedeprek ai prek teh pinclang aya teu sah teu cukup kata hati-hati sapi korban, muning korban, termasuk domba nurun ke nanata. Ya, atau diangon, jangan diangon tuluy, dibawa kunung angonai, dibawa digusur, barang digusur, memeh waktu na pinclang, teu cukup. Pinclang asli, pinclang diturunkan atau pinclang sebab digusur. Atau pas endek dipencit kudu deuk mencit teh diliek
Aiprak dilihat teh ternyata pinclang. Tah eta ge teu cukup dokos kitu. Iya deh. Ya Allah. Ulah hewan pincuk. Itu moal bisa rodaan. Masya Allah. Wawari najang da cukup binatang anu pake korban teh binatang anu pecak butak pecak mas sabelah ai buta mah kabeh teh nu buta teu leuleuh domba teh hewan teh pake korban teh sebab mataan mata teh kapan bagian daripada sok didahar jelema anu resep jasa ka matana geuh lamun masjid embe teh jara geus dikerok teh matana resep mata tuh eta mata teh ya lamun eueuh mataan hewan eueuh mataan pecak sanajan kongkolakna mah aya teu sa teu cukup masya Allah wa maradin hewan anu gering darah tinggi meureunna domba ya domba tawa sapi gering ai baheula makan kanyawan ku ahlina nu mantak osok dibere gitu obat teh lain naon osok diangkat itu di asupan eta naon karang-karangna teh daun birarung puntal diasupun ka jero klak jago atawa daun gitu dangder daun dangder gesek jadi obat eta mun dig teu daekeun nyatuan sapi teu daekeun nyatuan paksa daun dangder untel-untel di kieu-kieu tah asupkeun ka jero calangapkeun asupkeun ileg glek cager mun teu cager paeh diloloh gara ada diloloh baheula wae urang sok nelempokkeun we teu keur dinaon ke diloloh kunaon emang gering nyaho urang ge masyaallah anu pake ngaloloh teh kudu ahlina lantaran ieu munding ieu sapi ieu domba teh panyakit kanyahoan ku ahlina baheula mah pan eueuh dokter hewan di urang teh kuari dokter hewan teh suntik dokter hewan heula mana aya tapi hebatan nu baheula oh ieu mah make daun paci-paci sebab panyakit anu nyahoeun nya ieu daun dangder panyakit anu nyahoeun teh petani mah masyaallah aya anu kudu ku daun bernuk segala rupa daun bernuk cik jadi teh ieu mah ieu jadi tergantung kumaha penyakit-penyakitna memeh ka jelemana memeh ka jelemana memeh ka kebonna coba sia teh lantak urang loloh make daun bernuk coba hayang nyaho coba anggap ya Allah ya Rabb nah kuari dalam kondisi gering munding gering sapi domba dipakai kurban la tujzi utesa cukup wajar bin bainin buduk dombana buduk masyaallah kan dombana teh buduk dipakai korban teh satu ya domba buduk sapi buduk embe buduk pakai korban besar teh cukup sebab gila urang deuleu buduk urang deuleu awewe gelis banget tapi awakna buduk gelis
geus begitu mah pohara lah sarua jeung Hema Malini lah. Masya Allah. Tapi barang neuleu awakna budug ke heula. Embung urang neuleu awakna budug. Biasana baheula teh aya dongeng Abah Albaru. Ya hiji kiai ikhlas magahan ngaji ai prakjol bae bada magrib teh aya tamu budug saawak-awak. Waktu kiai nan angkup biasa salaman bosono luar biasa ngobrol beres balik cek kiai na teh dak ai sia tadi lain salaman emang saha cek santrina eta teh Kangjeng Nabi Hidir. Jadi Kangjeng Nabi Hidir teh katempona ku para santri mah budug ku kiai mah tuh henteu biasa cekas ku embungna supaya ulah sasalaman ieu batur teh tah nyana ngarupa budug mantak beusi aya di dieu budug nah ya Allah geus kitu bae wali Allah mah boga cara tersendiri ya hese sebab kumaha pikiranna ka Allah saat-saat hayang sasalaman nyambung saat-saat hayang didatangan nyambung saat-saat geus pigergeteun sebab nyanana lain ka makhluk ka Allah kumaha nyana be seperti itulah hamba-hamba Allah nu geus deukeut ka Allah teu bisa disetir ku makhluk kumaha nyana bae Gus Dur atuh 3-10 meter deui ka ondangan kuat kabalik deui Habib Lutfi urang nungguan 5 bulan datang ke waktu dah teu datang hese ieu satep ke ahli-ahli Allah mah kumaha nyana sebab naon nyana mah jeung Allah pemikiranna cukup urang mah cinta bae hese ieu mah pan hayang diondang promosi aya promosi segala aduh make target deui. Aduh, itu mah ahli Allah, ari ieu mah ahli. Ieu mah ahli. Aduh ya Allah, jarabil bailin budug aduh nyat. Wala yadur yasiruha. Teu jadi bahaya saeutik mah. Opat ya. Budug tapi budugna saeutik gak masalah gering saeutik gak masalah buta nangan saeutik gak masalah pincrang nangan saeutik wala yadur yasiru wala faqdu qardin wallahu a'lam.